kuat pemir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya dimanapun Anda berada. Wengi ieu abdi bakal menelusuri tempat anu horor sareng tim kami, tim Yuda Sakapeung, ka tempat-tempat anu aya di Gunung Salak, tepatna di Kampung Nyalira. Abdi teu nyalira ayeuna teh aya Irfan Pauji anu bakal jadi kontestan jadi penguji nyali poe ieu. Langsung saja Irfan Sanuji ngarep maneh ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kabar? Alhamdulillah. Yang naon teh? Urang uji nyalinya tapi teu dibayar. Siap. Siap. Urang teh ayeuna bakal neangkeun tempat-tempat anu horor, siap? Henteu sih, sieun. Kudu siap, ieu mah kebutuhan. Siap dah. Siap bener. Ayeuna kita berdua bersama tim langsung saja menuju tempat horor tersebut. Kemana? Let's go. Kemana ieu? Ke tempat horor. Let's go. Oke, Bapak Irfan Pauji, arek disebut Bapak, arek disebut AA atau ngaran hungkul? Wah, sip. Lain. Wah, ieu teh jadi tempat anu horor teh lumayan jauh. Urang teh kudu lempang heula ka ditu sekitar beberapa jamnya. Sajam lah nepi insyaallah. Eta ge lamun salamet pan demi ieu kebutuhan. Siap? Siap. Oke pemirsa, lokasi penguji nyali peuting ieu tos didugian. Ayeuna hayu urang tangkeun tempatna. Sia teh cicing. Tong sieun panan arek menang ieu eta lain duit uji nyali. Untuk lokasi ada di sebelah sana, tolong kameramen di shoot saja. Nah, untuk lokasi penguji nyali malam ini ada di sebelah sini, tepatnya di kotakan. Ieu urang cicing di dieu. Kotakan urut ieu tah urut kamar ieu teh. Kotakan sawah tuh nu abah urang. Ulah jauh teuing. Ya, kotakan kamar ieu anu piheulana pernah dijieun tempat sare umat Belanda. Saha ngaranna? Teman-teman. Ngaranna saha? Teu nyaho, teman da urusan bareto. Jadi maneh tah cicing di dieu. Baheula maneh miluan. Hei, jadi maneh teh cicing di dieu tah. Iya, tuluy kalau mun bisa maneh teh kuat seperti acara-acara pada umumnya. Melambaikan tangan kepada kamera. Meh naon? Meh maneh teh bawa, wah aku teh udah enggak kuat nih uji nyali, aku pengen jadi Ultraman. ikan. Misalnya bisa engke abdi teh langsung Ultraman nyamperkeun. Heeh, bener. Langsung nyamperkeun urang ka dieu nya. Ka sa Ke maneh. naon? Maneh bisi ieu bisi kunaon kitu nya. Heeh. Untuk mengantisipasi adanya kejanggalan di acara ini, kami juga telah mengundang salah satu ustadz dari Padepokan yang ternama. Saha eta ngaranna? Dari Ngaranna saha? tuh, pentingnya lah sih. Eta dari Saha Padepokan ternama Sukabumi, ada Yunus. Bapak Yunus dipersilakan untuk maju. Yunus, Sungorono. Ieu lain. Ini juga naon? Untuk Bapak Yunus, ada bahan apa saja untuk mengantisipasi acara di uji nyali pada malam ini? Silakan. Ada bawang, minyak, cabai. Yang naon teh? Kalau boleh tahu itu kebutuhannya atau Jangan goreng kegunaannya sangat, untuk teman. apa? Supaya kita untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan, Bang. Oke, segitu saja mungkin penjelasan dari Bapak Ustadz Yunus. Langsung saja ke video Ustadanya sieun. penguji nyali tersebut. Ustadna sieun. Langsung. Sorangan ini dia. Sorangan eta euy. Sorangan deui. Di mana? Ada suara lato-lato guys ya. Itu tadi suara lato-lato itu tek-tek. Suara cai itu. Suara cai euy. Ini suara leleweh, suara manuk bueuk. Suara manuk bueuk.
Si gondro itu mah tuh, euy. Euy. Nah, teh baca naon? Lapor harap tamu, bersihan jagalah tempatnya pada sampah buang. Jaga kesehatan protokol. Sieun euy. Pusing euy aing. Sora naon eta euy, geus lieur kieu aduh. Euy. Duh. Yang diuk euy kacing meureun euy. Aduh. Aduh, emang geus teu katulungan euy. Kunaon sia teh? Pak Ustad, buru Pak Ustad euy. Cicing wae geus nempok kieu ge. Tulung atuh, buru. Kunaon teh? Lain kunaon? Tempo atuh ieu. Gara-gara ieu nagog. Oke. Karena kita sudah mengundang karena kita sudah mengundang Bapak Ustad. Untuk masalah seperti ini kita serahkan saja kepada Bapak Ustadz Yunus. Silakan Yunus. Naon ieu? Naon? Nah, orang tanyaannya. Tong seri wae. Ima, bangun-bangun. Karuhun geus lila ieu mah. Ngaran saha ngaran? Ngaran saha? Ngaran saha ieu teh? Saha heuheuh teh? Ngaran saha sing baleg guru? Ngaran saha? Yoga. Anjing si yoga ya. Apal teh si yoga? Yoga. Yoga. Oh bener. Pak Ustadz. Rokok tuh. Abdi butuh Ustadz ayeuna. Da acara teh bisi ayeuna teh kaleuwihan teuing durasina gitu. Ayeuna mah langsung ubaran wae. Ieu geus lila ieuna ta tadi. Sok Pak Ustad di Naon sangakeun. sakadar ieu? Sangakeun Pak Ustad. Abdi bade nyana kala cai ka Buri. Naon isi teh heuleuh? Cicing man. Awan cicing teu lompatan goblok. Astaga. Baik teuing ngodong. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sia, kerasanya. Oke pemirsa, sepertinya tamu yang ada di dalam kontestan kali ini sudah Pak Ustadz bersihkan. Ada satu peserta lagi yang akan mengikuti uji nyali ini. Stay tune dan tetap tonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uih deui sareng abdi. Di acara kedua nyaeta aya peserta anu bade ngiluan uji nyali di wengi ieu. Nyaeta aya Kang Yuda anu tos ngadaptarkeun diri di wengi ieu bade uji nyali. Langsung saja Bapak Yuda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti uji nyali pada malam hari ini? Siap selalu. Siap, bagus. Ya, tidak usah berlama-lama lagi karena ini sudah menunjukkan jam 12:30 malam. Kemungkinan besar Anda bisa beruji nyali jika kuat akan bertahan selama 2 jam. Ya, sudah. Namun jika tidak kuat seperti peserta yang sebelumnya sudah tayang, lambaikan tangan ke kamera. Saya akan langsung datang menghampiri Anda. Oke, langsung aja di clip on-nya dipakai. Ingat, percaya diri, selalu ingat kepada Allah dan eling. Siap. Ku abdi ditinggalkeun. Di sini guys tegarna ieu suasanana ya, di sini saya merasakan hawa geus tegarna muriang paranas awak nih.
Ya mesti karena saya menyabak suku. Di sini ada pohon besar yang kayaknya peninggalan dari Belanda. Sangat besar sih. Hawanya guys. Astagfirullah. Ya, naon ngelewat. Siun. Oke baraya, orang akan cek ke tukang. Oke pemirsa, ya tempat mesti aman dan orang pindah ke kan lain. Soalnya di tempat masih lega. Soalnya orang masih kena resep. Yang ya orang ganti lah. Orang omikron lah ya baik. Hari ini ayeuna arek pindah ke tempat nu lain. Senah mah dihareup teh da urut Belanda. Tapi lumayan oge bangunanna meni agreng. Oke, bentar lagi ayeuna arek nyampe ka bangunan. Naon ieu? Piala teuing naon? Cenah mah cek si reporter angker. Astagfirullah. Naon? Itu naon ieu? Metrokan kurang sopan. Assalamualaikum. Ya tempat bangunana. Astagfirullah. Mohon tumpang ampura mun kaganggu. Iya ayeuna geus arek urang di dieu we cicingkeunnya. Da berat mah kamera mah. Oke. Pemirsa, saya sedang dalam perjalanan, barusan ada yang mengganggu ayana orang. Bau naon? Juga nama da. Tai kucing, astagfirullah. Ampura. Kuat. Nah, Yuk, ayo nempel. Kuat, bantu. Aduh. Pemirsa, kali ini peserta kedua lagi-lagi kedatangan tamu yang tidak diundang untuk masalah seperti ini. Seperti biasa kami persilakan untuk Bapak Ustadz. Bapak Ustadz, ka dieu, Buru. Ieu tulungan cecakar ih. Astagfirullahaladzim, kunaon di ieu? Oke, Pak Ustadz, untuk masalah ini tolong tangani. Mungkin untuk kameramen juga bisa bantu ini, dipegangin dulu pesertanya. Karena ini sangat kuat nampaknya. Atuh lila geuning kameramen. Tah eta cekel. Sok Pak Ustadz bari ieu atuh bari ubaran ih. Allahumma barik lana. Sabar. Allahumma ahya wa amut. Ya. Kuat maju juga. Alhamdulillah pemirsa, kali ini keadaan peserta kedua. Pak Ustadz tolong dibangunin. Sok, sedang lah. Hanya Kita mau tanya-tanya dulu apa yang peserta ini rasain. Untuk perasaan barusan apa yang dirasain? Saudara Yuda, tolong jelaskan. Barusan saya merasa ada yang ngegandong di tukang. Ya. Terus mengamu-ngamu bau. Bau naon? Uti. Anjing siapa? Untuk Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk masalah seperti ini mungkin Pak Ustadz bisa lihat makhluk apa yang ada menempel pada badan Bapak Yuda ini. oh, ini barusan yang datang ke tubuhnya ini sesosok harimau ya di sini. Penghuni di sini. Udah lama dia di sini. Namanya Leo. Dia cuma sendiri di sini. Udah bertahun-tahun. Makanya kalau disamperin jadi agak keganggu gitu. Kalau bisa mah jangan kesini lagi. Kami harap untuk peserta kedua keadaan fisik dan mentalnya akan tetap baik-baik saja ya. Ya amin. Terima kasih sebelumnya sudah mengikuti acara uji nyali malam hari ini. Namun sayangnya Anda gagal untuk melewati 2 jam pada tantangan tim kami. Itu menang berarti. Untuk kayak paling cair lah. Atur nuhun kasadayana anu parantos ningali video ieu entong hilap di subscribe, di like, jeung di komen oge supaya kami teh semangat ngen videona. Let's go. Mantap. Ini semua sebagai hiburan.